requestan cenah anu ngomong teteh cobaan kulineran di dekat odering Mang Oleh tadi Jalan Banang siang siap dan si TF-nya kerja aja. Jangan tuh rekomendasikan deui tempat ngabuburit di mana nu kudu didatangan ku si Kaming ke di TF kerja aja. Nu kayak jis kami ngadatangan heula teh tukang tahu crispy anu digemdong pisan heuh ku barudak. Meuli teh saporsi hargana teh mung 10 ribuan. Orang dibalokeun teh alas ya mending ngapros pisan. Aduh kan ieu bumbuna teh bener-bener gurih dan teka tulungan. Maju seutik kayak tukang pentol bakso cenah teh. Untung we kabeakeun tinggal ikutin kadua deui barudak ya jelema meni bala reukinya walaupun bulan puasa oge kanu lalada. Ejek mah 50 juta kali barudak ya teh meni lada-lada teh. Ya lo mang siap-siap sakus kami di dahar si mang ajang lodana ajang lobogana si ajeng katel-katelna. Sabeulana teh tukang kondok mozzarella cenah teh. Meuli we teh rasa coklat hargana teh mung 7 ribuan. Orang dibalokeun teh alas ya geuning lain kondok mozzarella wawadukan bener aya mozzarellaan geuning. Digerliasina teh wawaduk, ha? Teh mendingan pisan.